Aya nu nyarios saurna teh, orang susah mah makan segitu juga udah seneng. Alhamdulillah ya teh, bukan senang lagi, bersyukur pisan masih tiasa emam ya teh. Hai, assalamualaikum. Tah kawas dinten ayeuna ngan masak sarden we da tiasa nama sardennya. Terus abi ge bade ngahanetkeun sayur sesa kamari, sayur nangka kitunya dicampur daun sampoe eta meser ti warung Padang. Tah di dieu ge bisa kantenan bade ngagoreng cau ka resep nasi dede ngan ngagoreng dua we. Kaduna mah opat cuma dua deui mah teh digoreng, keun we jeung anjing-anjing deui. Singkat cerita, ieu teh si cauna teh atos asa kitunya. Diseungit ieu teh adonna teh tadi ku abi ngangge kunir seperti biasa jadi warnana teh sae. Tah ieu lanjut we gorengan kadua. Ieu teh 2 kali ngagoreng kan jadi seueur da ku abi dikeuretan aralit. Jadi ame cekap da si dede mah resep pisan sok ngemil. Tingali meuni sae warnana nya meuni glowing. Abi mah nya nu penting bersyukur emam masih tiasa emam ya emam sareng naon bae ge kitunya. Iya abi ngadamel video sanes tutorial masak sanes kumaha nya ieu mah da masakan ieu sehari-hari abi ieu mah cuma membagikan resep masakan abi gitunya. Lamun bade dicontohnya mangga, cuman kan nging dicontohna nging saalit nya abi kan lamun masak saalitnya. Lamun teteh-teteh mun bade masak kan seueur mun gaduh artos namanya da abi mah gaduh artos entengan saalit jadi tiasa nangan masak saalit. Nya disebut orang susahnya uhun abi nuju susah ya tanya dalam teh susah mah meureun bisa abrog-abrogan tapi da dipikir deui nya atuh kanggo naon nya masak seueur-seueur kapan jiwana ge ngan tiluannya abi babana si dede sareng si dede. Tah kawas masak nu kararieu teh da mal ngamam si dede mah sarden mah nya paling 2 aneun. Anu lauk si dede mah keur we engke beda deui kitu nya sanes ieu. Tah lamun cau uhun resepen pisan si dede mah kaos cau tahu sagala nu kararitu lah nya. Tah ieu sayur haneutan ge tos asak da daripada dipiceun nya mubazir sayangnya kan we babana si dede aliman kanggo abi da abi mah resep anu sayur haneutan. Tuh pan jadi seueurnya si goreng cauna teh di sabiring mentung pan. Tadi tos beres sadayana nya aya sarden, aya goreng cau, terus aya haneutan sayur sesa kamari hayu cuang